Aya jawara duapan pasea wah pasea makanya geus memusuhan setahun-tahun duanana jago atuh teu kira-kira eta mah kabeneran pisan nu tes jamatan rek mundur gengsi bet pas samprok di tengah-tengah wah serepetnya buat bedog nu saurang waduh ieu cilaka cenah ieu anu saurang deui sarua euy bet teh di kabeneran pan mawana mawa peso belati wah waduh ieu mah pilibuteun teu siap bedog teh nyebut bedog hareup sia nyahonon ieu bedog ari ieu belati tuker sama hayu ai sebentar gelut plong teh duanana ngemplong Iya pasti jawarana orang Jatayu ya. aduh aya deui satruna Naon? heuh meureun aya nu bogoh cenah di kampung mayarana geulis panimana teh make panggung euy kumaha carana urang cenah hayang eta hayang geulis hayang geulis geus kieu cenah silai nganjang ceuk baturna teh aing rek asup ka kolong tah terus nganjang we sup ka kolong keur ngeunah-ngeunah ngobrol di handap teh gegereman jeung mamaungannya engke cenah aing mamaungan diturut tah sia teh mah nyaho da baturna eta cenah sirana eta jeung cerit mah gabruk aya mau gabruk aduh pan geunah di kegepan tadi harap teh kitu geus tah geus beres bobogohan kadenge keneh geus euy geus beres cenah tenang geus maneh keluar nah teh malana ditinggal teh mau nyaan babaturan dihakan jadi sabuat babaturan ka kolong teh dihakan ku mau nyaan anu hengan mah mau beak babaturan tinggal tulang ngopi lagi jeung rana ya kada ulah gitu aduh tah eta dicek urang jelema teh ulah tah inget dong aki-aki dina bemo ina boy mah teh aya awewe keur nyusuan orok bari nunutan ngalengut hareupeunana hareupeun awewe teh hareupeun ibu-ibu anu keur nyusuan teh aki-aki teh lengut nunutan efek teh bemo teh gejelik kana lomangnya di jalan nu bolong gejelik meureunna tah budak lesot aki-aki teh jongklok euy gep teh aki-aki nyusu si ibu inungna budak cicing bari peureum da tunu barang ngaret hanap keur aki-aki keur dempok nyusu eta mah kesel sirahna dijenggut sia teh naonan heuy wut didangeukeun eta bari didangeukeun aki-aki terap duh wareg si bobol teh make jeung si orang wareg tadi beureun aduh kan bahaya tuh eta mah ngaranna ge dongeng ampun urang mah udah ari dongeng teh atuh kumaha nya dongeng mah malah aya nu ieu aya ieu tukang usup berarti mah kok pas sombong-sombong wah saya anu ngusup jago di dunia mah cenah kumaha kitu we urang mah kakara celom langsung disangut tak ulah taeupan saya mah nomor hiji di dunia walah cenah eta mah lecek nu kadua nyahebatkeun dewek kumaha maneh urang mah kakara ge digeleng-geleng eupan lauk cenolo buru atuh teu kieu teh yang nyantok buka kitu ceuk nu katilu teu aneh halus eupan aing kumaha aing rek ngusup minggu Sabtu lauk ka ari mah anjing ngusup moal apaan maka tuh alus-alus eupan make jeung nanyakeun anjing ngusup moal apaan tah kudu kitu kapan bisi mana nyaho dongeng nu mabok mah euy gitu aya hiji deui dongeng mabok anu mabok nyetiran mobil koloyong bros teh nabrak kios nya nu gebrok nu kamur racun atuh euy warung kios bro nu bogana keluar kira-kira tuh nyetiran teh euy tong pipiluan anjing garasi anjing kios tangga garasi udah malu keur mabok nah sia pipiluan anjing garasi aing dongeng mah nya da inget eta dongeng waktu nu moal manggih mah aduh eta mah kaktus mah keur perlombaan bunga sedunia oh kaktus teh nya lomba bunga sedunia nu lombakeun bunga dari Indonesia maju bunga melati dibawa waduh keprok sarea Jepang mau sakura waduh datang Belanda bunga tulip keprok Arab ulang udah di ditu mau kembang wah si eta jadi jero parasot geuna calana kaktus
Ah, dongeng teh lobana teh euy. Resep dengan kabungah dongeng mah. Nya atuh aya dongeng mah kudu gitu. Eta dongeng baheula mah. Eta teh nya dongeng teh ieu mah keun bae lah ada baheula geus. Parhul. Lain baheula dongeng lagi mineng tapi hayang deui aing. Dongeng anu kapek-pek curug. Aya jelema ieu keur malu kapek-pek curugna. Alah cuma ni baruh ieu. Ini genep getah bubungan getih bubungan. Waktu kumaha cenah itu? Itu cenah si ibu itu tuh. Pan aya rana nu bogaeun eta nu bogaeun muning. Ah itu cenah colok atuh kasih itu sok damang cenah tuh bayakeun. Puye ceu abdi cenah ka corok curug. Atuh cenah bebaskeun kana bujur muning sok cager. Cos kana bujur muning cager we euy. Wah tenang. Isukna 2 minggu ti hari teh kapepek deui baru ada geus tenang datangan deui ceu. Ya abdi cenah baru itu kakanang muning atuh cenah. Cos cager. Hiji mangsa kapepekna peuting. Jeung poek jeung naon ieu ceu. Aduh kumaha tuh jadi kudu damaran. Lah kan we teh aya damari da apa? Teu diantar ku ece, antar ku ece. Barang sup. Cos gitu na. Jang mah lain bujur muning. Ai cek si jelema teh ajen teh geus ge lain curug. Akan mana ya lain curug. Aduh. Tapi aya dongeng ya bulan. Ieu pikiraneun ya. Aya seorang jutawan cenah nya boga anak 3 lalaki. Lalaki tah. Ari anu 2 mah bageur. Ari anu hiji mah baong lah. Lalaki teh geus teu puguh we tah mah. Bapana ge melang we hari depan eta mah. Nah, waktu anak-anak itu ngarorakena remaja, si bapana waktu mau meninggal geus cenah harta bapak bagi 3. Mun bapak maot, ya harta bapak bagi 3. Mangkaning meureunnan 900 jutaan nya. Maot bagi 3 we geus. Berpisah. Ari anu cikal mah jeung nu kadua bener-bener usaha. Ya. Wah, usaha. Tah. Tu papangi sekian puluh tahun. Begitu papangi sekian puluh tahun deui nya, brek ngariung. Ai anu paling leutik nu bungsu jadi beunghar. Buhar. Ari ieu nu 2 jadi ripuh. Kumaha cenah lalakon teh ka kieu ceuk nu panggedena. Saya teh meunang biaya ti bapak teh cenah usaha kana dagang. Saya modal kana dagang bubuahan hancur. Pindah kana dagang lauk hancur, pindah kana dagang hancur. Nepi ka jadi kieu saya sekian tahun teh. Sekian tahun nepi ka kieu ayeuna. Terus nu kadua sarua saya ge muka percetakan. Sekian tahun hancur. Pindah urang kana dunia rekaman itu hancur. Geuning sekian 10 tahun kita jadi kieu. Ari maneh cenah kumaha nepi geus jadi beunghar geus sukses kan pangleutikna. Matak saya mah aneh. Da saya mah teu nyaho teu boga gawe. Tapi buhar. Ai saya karesep teh cenah kana onang baturannya hura-hura minum. Kulantaran duit loba warisan. Onang sakali datang teh 100 jelema, 200 jelema. Hayo marabok minum. Minuman bir, minuman naon gitu. Wah, poe teh cenah. Terus tuh eta dalam waktu 1 tahun ge duit teh beak. Beak atuh dipake ngonangan nginum we kabeh. Geus cenah teh mah. Terus jadi kumaha cenah? Eta botol urut minum dikumpulkeun aya saberapa puluh gudang. Dijual deui beunghar. Lancek-lancek na rohok nyawa kita main nih mabuk. Ini bayangkan we sakitu puluh tahun Kumpul-kumpulnya. Sakali ngonang jelema 200 jelema wah peuting ayeuna sakitu tahun digunukeun sabarapa puluh gudang eta geus kitu geus beak we tinggal ngajualan botol eta nu urut eta sakitu tahun geus naek hargana jadi beunghar deui. Nah, nasib jelema mah gitu kan Eta mah lain turutan. nya tah eta euy mata oge sok palalaurna teh ampun urang mah tah euy aya dongeng teh eta nya atuh da urang teh kitu oke inget di Jakarta panya oh iya mah dongeng zaman baheula urang anu di lembur ka Jakarta tumpak bus ku kurilingan rek eureun alah aing teu bisa ngomong na eureun kudu kumaha nah kabenaran pisan pan
Eta mah aku kurlingan di jalan Diponegoro, orang Jawa eureun. Ya, Diponegoro berhenti, turun. Muter saeutik. Urang Padang, Imam Bonjol berhenti. Iya, cenah. Terus ke Kebayoran. Tah urang Batak ngagorowok. Si Singamangaraja berhenti. Oh, cek orang Sunda teh di Jakarta mun eureun menyebut pahlawan masing-masing. Si eta teh nyaho da tidak ajar sejarah. Saha? Kabaran inget jago pencari darahna. Abah Wiranta. Teu didenge ku beus tuluy we. Abah Wiranta. Naon sia teh? Kamana wae atuh? Halah. Dari dongeng ngaranna ge dongeng atuh kumaha? Tah. Ieu mah aya hiji deui nya. Tayang ieu tukang surabi urang. Oh, tukang surabi. Aya jelema can budak koboy naik kaluhur tangkal kalapa. Barang rek geus kalapa rek turun. Teu nyaho teh tadina itu tukang surabi di dinya. Dihandap teh. Nya keur dagang. Aipek teh bari malik-malik surabi teh cenah nya da katingali. Bari gagaro bujur we usapan bujur teh. Balikeun surabi teh surabi alah turun we si eta langsung digorobokeun. Beja-beja sia. Moal payu sia surabina. Leungeunna urut bujur. Aduh jang ulah jang. Ulah. Ulah jang ulah. Ulah cenah jeung sok ujang hayang naon ge moal urang mah cenah moal sareng moal cenah ya Rek diunuskeun we. nya rek diunuskeun moal cek si biak teh sok atuh cenah tapi pangnyepangankeun curug mah cenah curug ngiji deui teh aduh era bae urang mah sok atuh cenah tapi aduh eta si budak teh pan ngalalahang Iya. urang mah cenah ieu marek dagang lahang we. Atuh kieu atuh supaya geunahnya panganan eta curugna abuskeun heula kana lahang. Arah cepel sok atuh barang bus kana lahang. Beda-beda dia. Mana meuli sia. Mana meuli sia sarua. Jiji atuh nama damai geus. Urang mah dongeng nu favorit mah aki-aki. Aki-aki dina kapal. Dina kapal teh kapal keur ngariung dina kapal laut. Nah tuh aya gejebur teh jelema ti gejebur. Eueun wani nulungan da wani jago ngojay. Itu tulungan. Eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng, karwak, tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tambang, dialungan ku tambang, tewak naik kana kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki. Waduh terima kasih benerun aki mah jiwa pahlawan. Lamun teu dituun ku aki mah cilaka. Eta di paruji kitu di palotret kalah gegebes. Cicing aja dong lain nuhun-nuhun. Saat tadi nyuntrungkeun aing. Sioreng lain dulu. Aya nu joklok aja. Copet di Jakarta teh copet awewe. Tah. Dina bus pokoknya keur pejejel-jejel. Bari nyoklon teh copet awewe rek nyopet ngaragama kana saku. Teu nyaho nu dicopetna calanana bolong. Aduh. Ukur mah hayu teu make calana jero deui lapisna nya. Teh teh mah barang kolosor leungeunna teh cepet diantep we barang geus sup ka jero didempet leungeunna. Krek sok sia mending digorowkeun cepet mending usapan. Tibatan sieun cilaka sawios ngusapan we nya mun usapan eta we tiang beus nya. Tah eta Penyepengan bus. Cumuh dari eta dongeng teh eta. Eta dongeng Anu kaget teh urang mah bingung teh ku dongeng teh eta euy. Nah bisa kitu eta dongeng eta. Nan. Nah urang mah lain curug neangan di dongeng nu aya teh hiji deui naon teh poho euy. Nya eta mah dongeng udah loba eta dongeng teh euy. Nya ada gelo mah dokter euy. Tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering. Iya sareng dokter, mohon. Aya naon ye? Adi bade nyunkeun tulung dok. Kunaon? Babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh maneh ulah cicing atuh. Har, apa abdi mah bohlam? Ini nelpon lieu sia. Sare deui eta dokter. Apa abdi mah bohlam? Itu. Copet di Jakarta teh copet awewe. Tah. Dina bus pokoknya keur pejejel-jejel. Bari nyoklon teh copet awewe rek nyopet ngaragama kana saku. Teu nyaho nu dicopetna calanana bolong. Aduh. Ukur mah hayu teu make calana jero deui lapisna nya. Teh teh mah barang kolosor leungeunna teh cepet diantep we barang geus sup ka jero didempet leungeunna. Krek sok sia mending digorowkeun cepet mending usapan. Tibatan sieun cilaka
Saya misapan we nya baru misapan eta we tiang beus nya. Aduh. Tah eta Penyepengan bus. cumuh dari eta dongeng teh eta. Eta dongeng. Anu kaget teh urang mah bingung teh ku dongeng teh eta euy. Nah bisa kitu eta dongeng eta. Dan nah urang mah lain cuk neng adi dongeng nu aya teh hiji deui naon teh poho euy. Nya eta mah dongeng udah loba eta dongeng teh euy. Nya tapi aya dongeng nu alus euy. Ieu mah dongeng nyaan. Sasatoan di leuweung rapat. Ngabang-ngabangakeun paloba-loba anak. Waduh, cek marmot dewek. Sekali anakan teh nyon nepi ka 8, nepi ka 9. Waduh, orai nangtung. Orai sekali panas. megar anak aing nepikeun ka aya 30. Waduh, cek ieu cek kutu anak urang nepi ka 100. Cicing Terus ngalieu ka maung. Kumaha sakarang maung? Maung nangtung lalaunan we. Leres sim kuring mah anak teh mung hiji. Tapi caratatnya hiji ge maung. Cempe kabeh eta sasatuan. Leres pun anak mah mung hiji. Mung caratat ku sadayana hiji ge maung. Tahu teh. Cicing calik deui eta cempe kabeh sasatuan. Iya, ada sieun atuh. Oh, hiji ge maung. Hiji ge maung, Apa? Jeung marmot 200 bae mesin. Nah, aya Jawara mah turuna mana geus ngadenge dongeng jelema nu jago. Saya itu jelema Jagoan. anak gegebegan. Lain jagoan ieu memang. Mawa duit euy di karungan. Makaning geus hampir maju ka peuting. Aduh, kumaha lamun aya rampau. Tapi bismillah we kumaha engke. Buat bener di tempat nu sepi rampau 5an lalaki. Jeleng-jeleng nyarep marawa bedo. Ditingker kabeh. Eureun sia, sia nyaho aing naon? Tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh rek nanaonan maneh kikieuan kadewek reuwas eta nu marawa bedo ieu pasti nu mawa duit teh Jawara deuk naon sia teh kikieuan marawa bedo dikira aing sieun kadek aing sok nyampurkeun malunur kabeh alah cenah kadek na sia malunur teu wani ti hareup ti tukang sia malik ka tukang aya geus ka tukang meureun warani pupet ngararadek geus ya geus hae aing sugan teh jago bae aing. Ada sarana ge bisa. Duh. Halah. Oh, dari dongeng mah. Tuh nya pae. Udah dongeng mah tuh euy. Loba. Urang sok ingin dongeng-dongeng mah.